Dengan sebulan teh jagoan, kumaha arek nulikna ieu. Hese meureun. Rudi. Kemana si Rudi? Ya orang di tengah. Kemana itu si Rudi teu kalakah mangkat? Meureun urang sorangan nembak sebulan. Aja pan maraneh teu bisa silat ini. Kumaha tuh jaba jimat orang eueuh. Dah capek dah geus geluting jelema bertopeng teh anak deuk lah. Tempo kembang teh. Aneh, kumaha cara nanya abe kekuatan kembang ieu keluar. Agus, coba tingali teges-teges. Si bulan ngaluar kenaonnya dina cangkengna. Iya nya. Ieu eta jiga kembang maneh teh ya mayang anu leungit teh ya. Ih heueuh ku si bulan geuning gembang urang teh. Ah, mana itu? Ih, dengan itu kembang maneh teh dengan. Hayu orang sampeurkeun. Heuh hayu, tapi kan ayeuna masih bulan jagoan meureunan. Hayu atuh urang samperkeun. Tapi si bulan siga rek mangkat ini. Hayu we ka mana-mana ge curang tuturkeun ah. Bisa lepas deui, hese nenganna. Bosen nungguan si sona disampeurkeun ah. Kamana si bulan di sana teh? Padahal aing teu bang nyokot suling doang sakedeuk. Ah, bener aing nyuling heula. Budak wajib lagi dah. Asa teu ningali da. Tadi baka ditu rame ai sugan teh tadi tarek hareureuy gitu. Kemana dia tuh mang urang neangan geus capek. Coba atuh Jang. Milarian coba ka ditu tuh. Tadi masaku kareunge kitu ku bapak di dieu. Tapi ayeuna mah teu aya geuningan gitu. Ngomong-ngomong amang eta keur mesekan naon? Keur mesekan sampe. Kanggo aci. Ieu teh dikirimna teh jauh. Ka Sentul. Dikirimna teh ka Sentul. Sentul Bogor. Dengan mana jauh-jauh teh mang kirimna? Jauh Jang, ai nyari Pakasaban mah kudu ka jauh gitu dipatukeun rezeki. Jam 5 Jang ti Citeurup. Ka dieu ayeuna geus jam 9:30. Karek nyampe. 2 jam setengah. Oh yang ningan ujang arek nyangan babaturan karah ngawangkong jeung amang. Mang, poho deui. Ari kitu mamang, abdi nek mangkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati nya Jang di jalana. Kemana cai dana ieu mau cai ieu? Bulan, Sona, di marana maneh? Asa aya suara si Asep. Dia urang na ieu. Urang di dia. Mana icingna di mana? Tuh orang dihandap. Di mana? Oh, itu nyanan. Ai mana ke mana wae? Nyokot suling ka imah. Ai arek mangkat teh bebeja atuh. Oh, hampura atuh hampura. Kayak urang lamun rek mangkat di imah bebeja. Ari manehna iya. Si Bulan ka mana? Ai si Bulan na itu urang keur ngeangan cai teu kapanggih. Ngeangan cai ceker saha? Ceker si Bulan hayang nginum. Mana malah lora.
Kumaha lamun si Bulan diculik ku batur. Ina manggas bisa bela diri. Lalawara kumaha lamun aya nu leuwih sakti ti si Bulan. Mendingan Rina musrang ka si Bulan deui yuk. Ayo. Berat itu Kang. Aduh. Atuh ieu si Akang, Kang. Kang, Iya guru silat urang kumaha. Astagfirullah. Kudu dikumakeun atuh ieu si Uwa. Anya kudu diubaran atuh. Atuh. Ubaran. Kumaha tuh ngubarana? Ku daun. Nu keur ieu siga baheula teh nih. Nu maneh ke urang. Oh, Daun naon atuh? Emang maneh nyaho daunna? teu nyahopan anu nyahoana ge eta uwa. Daun naon asupkeun? Burung sugan sama nek modaran guru. Oh, maaf ai bingung. Os-os urang di barana. Akang teh kunaon kalang malah pingsan. Ieu mah iwal ti kudu ku anakna, datodaekeun hudang-hudang di ubaran oge. Curang ngaladown atuh daun naon nek? Aduh. Aya daun babadotan. Curang jambe. Iya daun babadotan juga nih ada. Ai ya cungur salah ieu malin daun babadotan ieu cungur Lain anu kieu. lain. Kos kumaha tuh? Aing teh nyaho sarua. Iya lain. Ai sia cur, salahan lin ieu. Nama teh mana nya? Nyerah. Oh, ieu teh geus ada ningan. Geus tangari. Tah nu kieu daun babadotan nah, baroloon teh nyaho daun babadotan acan. Ane nu bolon mah. Kaji ke urang-urang. Mana merenan? Oh, pangrangan nyaho ngaranna doang urang-urang ah. Mana gitu ngabijaan? Ih, enggeus tong pasalah-salah. Ayo ayeuna cung ubaran. Dijelkeun ayeuna mah dijelkeun ayo. Tuh di jajanan we batur pan lain pembayar. Nyaho mah. mana beter hade. Ini eta teh ada hade. Bawa. Wah, udang, Wak. Wah, Manggas pugu kudu ku anakna teu percaya maneh mah. heuh sugan ieu mah. Ku anakna. Mah cicing di dieu kayak kurang di teangan. Oh, kurang keluaran. Samperin dia kasar nuturkeun. Kemana ya si Bulan? Tinggalin deui. Hayu we urang tuturkeun. Ayo tuh. Ayo sia nuturkeun urang. Puas dah. Ayo ngaman nuturkeun urang. Urang rek newak maneh. So tadi mah rek sabari diculik gitu. Enak aja rek nyulik urang. Bulan, diekeun eta teh jimat si Mayang, geuning jimat si Mayang adi maneh. Heueuh ka dieu keun. Ih, anjingna. Galak-galak teuing. Pan eta jimat urang kunaon maneh ngabelaan si Bulan. Panatu si Bulan teh bebe urang bener. Maneh mangan bebek teu ditolak wae oge. Panata mah salah paham. Naon deui mah memang kesedihan milik urang. Nah, marane sudah ngaromongkeun urang. Kepo maneh mah diekeun eta kembang si Mayang. Naon da mau dibikin? Diekeun Bulan. Diekeun Bulan. Diekeun Bulan teh jimat urang.
kemang namurag dicokot ah. Ayang, di kemang namanya buru orang ubaran. Ini Ireng, tolong bantu kami. Aduh genahan dah di ubaranku kembang maneh teh. Hayu orang bantuan si Agus, sarang wae ku kembang maneh. Yuk. Kunaon maneh teh kara yang bebeb urang malah diserang. Ya yang bebek sakit di serangan wae oge. Jadi serang ya teteh ya bebeb urang meureun. Agus, yang bebek mana kade meninggal, orang teh kahaja euy. Bulan. Mayang, ubaran. Nini Ireng, tolong bantu kami. Gus kumatu ieu teh dekeun cager. Mah ayo curang bawa heula, curang ka bawah tempat anu tari ieu heula anu geunaheun, abay maneh fokus ngubarana. Kantohan. Kamu. Keren lah coba. Ini mana yang namanya tunggu di iya tuh. Pan atuh geus pake daun jadi teu kaambeun. Oh nya. Sakti pisan ta daun. Cici ngalah. Ya saya saracai. Di mana? Oke, ngalah yuk. Ngeunaheun si ganang minum dah. Ayo, urang hareudang yuk sebelumnya. Ayo. Sada tadi dia nih antah. Ayo. Kurang tuh bere hareudang. Sama ditambah. Ah, Kalau mana mah gaji mah jebakan urang. hajut. Aduh. Ini. Ayo, masuk, oke. Ayo. Cik, ini orang itu. Mana? Ayo lompat. Kamar. Wah, kudu dilawan ieu mah di mana? Tahu kemana mana we?
Cahya. Cahya. Maaf, kurang cenulungan maneh. Ini maneh teh sakti pisan. Cahya.